Ramadan geus deket berarti sakedeng deui orang bakal mudik ya. Nah ai maneh zaman wabah siga kieu masih nekat keneh dek mudik. Yeuh, virus corona teh teka deuleu. Jalma sehat jag-jag kuring ka siga maneh ge bisa wae mamawa eta virus. Lamun ayeuna ieu kabeh masyarakat nu sarehat walafiat marudik ka lembur atuh si virus corona teh milu mudik oge ka lembur. Nya kolot maneh, nya kolot urang, nya akinini, dulur-dulur urang kabeh di lembur nu tadina aman jaya jadi menang risiko infeksi ku eta virus. Paham? Siap Omongkeun nu sekarolot mah risiko tinggi pisan. Apana nu marot teh lolobana lansia. Saha nu mawana? Nya orang-orang ieu nu ngarora keneh. Saha nu jadi korban? Bisa indung, bisa bapa, bisa akinin urang, kabeh nu geus karolot. Jadi kumaha masih nekat keneh dek mudik? Siap maksudna siap mau mudik